memang eta pisan anu kamari teu dilakukeun nya, kamari anu nya ngan omon we gitu nepikeun ka KBU oge teu puguh jelasna, teu puguh boleh hideungna nya ngaran KBU tah nya kawasan Bandung Utara komo ti daerah Punclut ka ditu mah geus jugjag eta bangunan atuh da. Wah, anu ngaran konsep 80 20 nya ari geus aya bangunan atuh. Jen we sisi jalan teh Tamalaban, jen we tukang jualan bensin, jen we tukang bengkel, jen we aya warung kejo. Wah, geus jugjag nya beak we atuh. Leungit nu ngaranna resapan teh. Wah. Jadi wayahna lamun urang Kota Bandung nya dikirim cai ti Tongo. Wayahna tah konsistensi pemeliharaan jeung ngadegen aturan teh henteu jelas. Tah mudah-mudahan zaman Kang Dedi tanya Kang Dedi mudah-mudahan atuh henteu lip service, henteu pencitraan sakumaha anu dugikeun ku Eko Kuntadi tah dina acara diskusi na televisi gitunya. Tah jadi saur anjeunna nyeun itu nyeun oge nu pada akhirna mah pencitraan. Tah ari ngisim kuring oge tah aya bahasa eta teh nya. Nah